Gusti dunia mah ngan sejenak, Gusti dunia mah fana, Gusti kemewahan masa kedeng, jabatan masa kedeng, tahta sakedeng. Tetapi ia setelah mati, setelah wafat kumaha? Ingat kadauhan Kangjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka garibun aw 'abiru sabil. Di dunia mah seakan-akan orang ngumbara bakal balik, seakan-akan orang teh lewat geus datang mah balik, seakan-akan orang ngiuhan di hadapan tangkal kayu selesai panasnya berangkat. Itulah di dunia. Malam ieu teh urang keur merenung, urang ngaji tapi merenung. Ngaji mah luhur teh merenung, leuwih luhur tibatan ngaji. Merenung adalah tafakur. Tafakur urang teh aya tafakur sorangan, aya tafakur babarengan. Ya kan orang bertafakur ngaranna, keur babarengan tapi tafakurna dituntut. Lamun urang ibadah 100 tahun dibandingkan 70 tahun dibandingkan jeung tafakur 1 jam masih kebatan tafakur. Hehehe, nu mantak urang ya diuk diajak tafakur ku kaula.